subutul irodati karena tetap sifat irodat lahu ta'ala ka Allah ta'ala wujudul alam nyaeta ayana alam. Jadi dalilna sifat irodate ayana alam. Jadi dalilna dalil cek akal, dalil akli. Aya dalil nakli nama din Al-Qur'an kan aya kumaha teh fa'alul lima yurid gitu kan. Namun dina kita perpun aya dalil-dalilna ditulis, dalil-dalil naklina ayat-ayat Qur'an. Kumaha cara nyusunkeun dalilna supaya akal orang ngarti wa tarkibuhu ari nyusun dalil aklina sifat irodat antakula maneh ngomong kieu idalam yakun muridan di mana-mana Allah henteu kasifatan irodat gitu. Lakana mukrohan tangtu Allah teh ngabogan sifat kapaksa. Lamun Allah teu irodat henteu ngeresakeun, henteu ngarepkeun, henteu nangtukeun kana perkara maka Allah teh kapaksa. Walau kana mukrohan namun Allah kapaksa lakana ajijan tangtu Allah teh lemah. Namun Allah kapaksa tangtu Allah teh lemah. Jadi ari syariat mah kabeh dengan sogor ikhtiar. Syariat mah kabeh ikhtiar dengan bogaan kekuatan. Tadi majana pekerjaan make wapak dagang teh sepi nya. Di saperat boga wapak ya dagang teh jadi rame wae. Tah kan eta. Ya. Jadi lain artina kieu jadi Allah teh kapaksa ku wapak lain. Eta lain. Sakabe syariat hukumna sekadar ikhtiar. Ya rek batu ali, arek jimat, rek naon ge kabeh sarua jeung sangu. Sarua jeung sangu. Artina naon sekedar ikhtiar teu ngabogaan kakuatan. Jeung lain ku pedah lain ku pedah eta jadi Allah teh kapaksa anu tadina henteu ngeresakeun jadi ngeresakeun lain gitu. Gitu. Jadi bahasa ilmu tauhidna pas aya eta Allah nyiptakeun eta gitu. Apa seuneu nya seuneu teh asiata nyata nutungkeun kana barang anu diduruk. Jadi dina ilmu tauhid mah bahasa nu lempengna pas seuneu nepi kana kayu Allah nyiptakeun tutung gitu. Jadi lain beda. Tadi macana kerewesenan kayu teh teu tutung. Itu sapa kaya seuneu ya jadi Allah teh kapaksa nyiptakeun tutung. Gitu. Jadi lamun Allah kapaksa atau Allah teh ajijan, tangtu Allah teh lemah gitu. Walau kana ajijan lamun Allah lemah, gitu. Allah teh lemah. Bisa kana kapaksa ku makhluk, bisa kana dipaksa. Pansok aya lain doa anu maksa teh nya. Doa anu maksa teh kumaha teh doa anu maksa teh? Balapan fungsi viral doana Nena Warisman anu doana teh lamun Prabowo elah jangan mana nyembah deui ka Gusti gitu nya. Doa maksa kan eta. Sebenarnya mah zaman bala geus aya doa eta teh ngan kusabab netizenna lobana awam disangkan sesat Nena Warisman teh. Gitu. Nyari menta orang kekeh atuh menta kudu kekeh. Ngan hartina eta pamenta nu kekeh teh lah hartina bisa maksa ka Allah. Ai kekeh mah sekadar tina perjuangan doang sebab dina ikhtiar mah nya kalimata manjada wajada jelema nu sungguh-sungguh bakal berhasil pan gitu. Sama kalimat syariat. Jadi hartina Allah teh kapaksa. Jadi lamun Allah kapaksa tangtu Allah teh apes lemah. Lamun Allah lemah lantapat al kudrat, lamun Allah lemah tangtu moal aya sifat kudrat. Nah, ya. Pan kudrat teh artinya kawasa. Terus ari lemah mah berarti teu kawasa tuh.
walau intapatal kudrat lamun ayeuna Allah teu ngaboga sifat kudrat lam yujad syai'un min alam maka mual kapanggih hiji perkara oge tina ieu alam teh. Lamun Allah teu kudrat mah teu boga pangawasa mual aya alam. Wa adamu wujudi syai'in min alam ari eueuhna alam batilun eta teh batal. Nah artinya liana wela polisi walian karena teu sesuai jeung kanyataan da kanyataan alam teh aya. Pabatola madailai maka batalah ya, perkara anu matak ngabatalkeun bahwa aja juhu ta'ala nyaeta sifat lemana Allah. Wa ijan tapal aja juhu di mana-mana ayana eueuh sifat apes intapat al karoha maka leungitah sifat kapaksa wasabata nakiduhu maka tumetep lalawana sifat kapaksa wahwal irodah nyata sifat irodah. Wa sabata la irodah di mana-mana ina tetap sifat irodat ke Allah istahala alaiha karoha maka mustahil ayana karoha artina kapaksa alatihia di irodah anu mana karoha teh lalawana tina sifat irodah. Eta cara nyusun sifat atau napi dalil sifat irodat yang karena dalil akli tafsili dalil akli tafsili dalil akal secara rinci keur ahli ilmu mah anu boga kena waktu keur belajar maka kudu dalil teh make dalil tafsili ari anu teu boga waktu keur belajar mah ya maka cukup make dalil ijmal garis besar. Nah dalil sifat irodat teh ayana sakabeh alam. Nah, saketika cukup keur jelema anu geus teu boga waktu belajar. Ari nu boga kene waktu mah terus saya belajar. Saya boga waktu keur belajar teu belajar. Sepake naon sih? Nah. Jadi supaya naon? Supaya ayeuna anu make dalil tafsir mah supaya lebih kuat keyakinanana terutama dina nyin dalil. Taya mah ulama mah ngan syukur ngajalanan doang dari akal mah masing-masing kan ya. Ulama mah ngajalanan doang kieu carana nyieun dalil akli sifat irodat teh. Dari akal mah kabeh boga ulah kana pikeun lamun teu dituturusan mah lamun teu dijejeran mah nyieun dalil teh ulah nyieun dalil ku akal masing-masing gitu. Nah, kayak kadituna jadi tahsinul akli ngaluskeun akal sorangan. Aktoran mau aya titik temu nanda akalna beda-beda kan letak dina dobitna marifate nya idokun jajimun bihaitsu la yaqau ma taradud muwafiqun lil waqi nasiun andalili. Jadi sanajan dalil akli ya tetap nasiun andalili kudu berdasarkan dalil Al-Qur'an jeung hadis gitu. Jadi teu sembarangan ngakal gitu. Lamun enak akal orang teu dibarengan ku dalil ke akal teh jadi kamana wae mikir teh kadituna ya bisa-bisa jadi ateis jelema teh nah teh ya jadi henteu bertuhan gitu ngangka jadi kusabab tadina tahsilul akli beranggapan ku akal sorangan tak lamun jelema nyieun hukum jelema moal aya tuntunan sababna karena jelema akalna beda-beda, pikiran beda-beda. Hukumnya enggak, hukum ke Allah. Yang beres mah itu. Nah, iya hukum Allah enggak kabeh kadinya kembali. Dan Al-Qur'an diparentah nurut ke Allah jeung ka Rasul jeung ka pamarentah. Kita nurut ke Allah ka Rasul jeung ka pamarentah lamun bertentangan jeung pemerintah, maka kita kembali karena Al-Qur'an gitu. Lamun teu kembali karena Al-Qur'an mah tungtuna. Argumen jelema mah beda-beda pemikiranna. Asifatun tasihatu